Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya ternyata hese hayang pasrah sapasrah-pasrah nakuma Allah hese urang wadek na ngarasula abay ulah-ulah pasrah nanaon ni pasrah urusan rizki kadang-kadang orang teh can bisa sakit orang ngaji baik tapi tidak bisa komono teu ngaji paingan hararedang baik hararedang baik jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamana anjeunna jadi panutan kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama enggeus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Tak bisa bae orang ngomong tawakal tapi prakteknya hese tawakal teh prakteknya ya Allah ya Rabb sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji sedengkeun tingkat talala aya 3 hiji tawakal jang urang naik saetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta orang bisa ngomong na doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang ki hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknya na boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin tingku kumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajen di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kala tenang ceugana eta urang ngomong mengenahan kan ya heuh bangunna ngeunaheun basa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge tapi haran kok kotok asane tah mantap kula tenang cek jana moal wajen kuku mah nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang hati tatang misalnya modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang aya di bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah ya Allah Eta Hatim Asom hebat.
ditanya deh nomor kedua tina opat naon nomor kedua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititahku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah sholat duha homo eta mah sholat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur kurang mah ya kurang di sholat duha bae sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula 2 aya bae tanu ngajak bisnis tuh mah disuruh bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran aduh ieu mah gede ieu keuntunganana ieu coba ndek sholat duha teh jadi teu bisa digantian teh padahal mah sholat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas sholat duha teu tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejer cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah ka istiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh na memeh Isa cenah batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawora aja dipigawe ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaan bos gitu mata atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae yes urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran Masya Allah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf Masya Allah kan ieu mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh urang misal ngaranna ulah seuri dah lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek ati masong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah Masya Allah tadi nu mantak urang haju daek ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka pae
aju segala kamana di lebaran coba bejakeun ke mana tuh solear tuh ngakurkeun beungeut sama jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu eta kan ngaranna poho kapae eta geus kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah. Dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa saenggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun wayang teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran Masya Allah Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng kakula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'anna hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna anu ngojek teh naon ngaranna Grab manggi sewana Cina marake sakieu cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggil sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun punyana dua dirempet dua dirempet aju nyedak cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tuh enggak enak cek aju nempel Gojek tolol cek nyada teh nidahin jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres dianterkeun kunyana ka perumahan. Barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teman ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jak kira ieu sararial jasa jak kira sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek cekeun ieu sewana nu kos karari beta seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjet tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cekeun ieu nang tangan kieu cekeun tah ieu lah ngerenyet sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang aja terus bae ya urang neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jadi telok kicep-kicep terus bae berarti kan sieun tah malah hook da ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim sainyak-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan pohok anak di mana indung pohok anak moal aya
tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tadhalu kullu murdiatin amma ardhat wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek-brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok singgolea padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeuleun nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna urang misar maot teh misalnya molotot nyana tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tah didinya kadeuleuh oh iya cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleuh tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinallahu mudahan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae nu geus karorot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan dia kumaha coba lalakon duan masyaallah karim nah iya deuk irahasieun urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa bae ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu bae tah sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe ting teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe ting teu hees cenah teu hees teu sieun teh jana teu sare jana lantaran boga kasieun dahar teu geuna nginum teu geuna lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput da kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh ya haju ka dieu teu
nyana bae. Nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah. Asara orang Pasir Gadung moal meureun aya datang ka irungnya. Mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ya. Datang kaliput. Luar misar mah 1 meter tuh hurung. Alur cenah. Ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang, ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nailah hati masom hebat jasa nya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebel ieu di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dek dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib samarga iga imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh pareng seueuh. Ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Tadi kuno yang irin segalanya. Meureun malakal maut geus kieu bae. Aing nungguan sia cek kada teh. Nah ieu. Nah, jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga etalah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia. Teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya? Resep. Atuh cinta teh resep teh. Dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masyaallah karim. Teu daekeun dah. Ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim. Naon sih nu kaopat bakal mentak jadi tenang gitu? Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh ku sebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah.
teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha nu nita ulah usaha mah usaha ke sia ajuna ngawarung eureun tani eureun kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung lah tu deui urang aya urang ieu aya mun teu bae asana moal kebal pamajikan balik atuh usaha bantak ieu mah kelas urang tawakal mah kelas urang usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cuman tel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti ta ku sahabat. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup panteun deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Aju ontana tenden di hareupeun masjid. Nyana ngadoa ke Allah, ya Allah ya Rabbi abdi nu Allah onta abdi nu Allah barang naga nu Allah kuari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar talian biasa cukup berarti syariat nyana ka masjid salat wiridan beres keluar onta anu maling nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti atuh onta nu Gusti barang naga nu Gusti anu maling naga nu Gusti saboro Gusti eta hebat teh jelema teh eta hebat teh kos kitu karena papasrah saboro Gusti geus pokona we jangan ngalamun bae kieu ye leh cek eta tuh segala nu Gusti saboro Gusti bae cek eta leh nges ya bayanya nangis saya setengah jam mah berenang terus baik aing balik aing ieu naik naon ceuk duit dibawa barang dibawa kabeh di onta lah tawakkaltu Allah nges beres menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu menang sajam aya nu nganterkeun onta berikut barang-barang kaget nya kakaragenya nek balik tanya ku nyana ayo onta tas di mana kula pamalingan cek nyana teh ayo kula dibawa bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang jelema teu wau ka kula teu wau ka nyana teu ngomongna naon ngan ngomong sakieu doang sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah lamun teu dianterkeun bacok sia ku aing kula ngalawan ceknya begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di taye leungeun kula akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu balik bawa henteu kula mah neuk nyarita bae ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema ulah nyaho ceknya ulah nyaho balikeun geus ya aduh aing teu meunang nyaho cek jam ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah ingat urang mah bisa ngan ngomong doang tawakal hari dek munggah haji be kakarak ngalengkah suku hareup atuhud bismillahirrahmanirrahim wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji
cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae kukula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh. Begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu, nah aya kotok jalak sia cek jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah. Nah cek jalan horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah dipacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menaon? Kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji. Tadi gua indek di dahar. Sakiana tadi pacokotok ka ditu. Ieu gua datang sapiring ya. Tah, ieu tawakal. Lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae. Dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae. Kula asok aya merenung saeutik aya urang Lampung datang ka imah, masya Allah temawa kadu geus rapih jasa cucukan dibawa ku jasa sebelah tilu niku salah kula mah ka dieu teh cenah ieu boga tangkal kadu di imah alhamdulillah amis jasa inget ka kiai cekeuna teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui. Coba eta, ya Allah ya Rabbi, masya Allah, yes. Jadi tana, ngana balik itu bere ongkos bung, jangan kalau mah inget baik kiai, beres. Kan dihitung dah, akulah pemajikan anak kabeh mantep ya. Pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu. Modal Ki Azizi gitulah tamuna, maksudna babaturan deukeut jasa. Aja ye jadi keur buka kado masya Allah ka hobi kula ye cekula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu tapi jangan milu nimbrung sa mobil atuh teh panti lampu ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga. Nah nyana datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah bener aja ku ngeunah amat ngeunah tolol sia. Tapi kulantaran rizkina berenang masya Allah itu masalahnya rizkinya anak. Nah kos gitulah Allah ngatur lawan ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang yang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta. Ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah sebeuh meureun. Ulah boga pikiran gos gitu lantaran memang geus rezekinya anak. Nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg. 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang. Nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun. Bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid. Kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun, kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun, kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid. Kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan kaula nu haram nu subhat din sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula.